masih asri. Gunung Halu lembut sare. Halo Sampurasun. Hai guys, Hari ini kita berada di pulau apa? Matube Pulau Matube, Sulawesi Utara. Utara. Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah. Salah. Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Utara, Sulawesi Tengah. Dan ini PRT OP yang sebenarnya bersama Kang Angga. Dari mana Kang Angga teh? Dari Sumedang. Dari Sumedang City Oke. yang sangat tampan. Terus saya enak ya mah. Terus saya nak lanjut nanti ya. Aduh, aing Rong. Hirup teh beki dia beki ruwet asana teh aing. Neangan pagawean ka itu kadi asa ku teh matu euy. Heeh. Ya, ya. Tah cita-cita wes tinggi langit, karek nepi kana kenteng dewek mah euy. Jauh keneh ke langit mah tingali. Beda. Rong, Euy. mana teh ngomong teh ngacaprak. Murtad jah. Eta mah bari bahasa ngaco. Cita-cita setinggi langit teh. Ah, geus ah ka cita-cita. Ayo bisi ngamek ya penjaga ieu. Aing kan garing ye keur moe awak. Aing deui nam. Ah, sia setan gondrong yang sarakeun ka aing. Iya ya, pantesan kenteng kobong. Iya ya. Rong, bieu saja ke si Dono. Siga nama penjaga kuburan bah tuh mah. Lain, Bah. Ribu kieu. Duh, hirup ngangur di curaga jelema. Dak da gese PSBB hayo we aing lieur. Juwet ini sarua. Oke jeung liar dong mana? Liar kunaon? Bisina aing anake 7. Aku jadi penyakit hirup mah kudu bersyukur. Kanguran mah dong. Jangan gadah ka ieu mah cara si Badut tuh mawak tadi ge. Kemana nya? Jangan si Badut lain kitu wae. Gua atuh engek ini. Ari kuring ini kemana nya euy? Ah, lieur aing. Col. We, Bang, beres. Kejar, cilok. Naon ieu? Bisa digaradang tuh. Tah, medok kene na pipi. Tadi mau bersih gue, tolong. Sia mah boro-boro mersihan nu kitu. Kolor oge ki masih kene kitu. Woi, besok kararaneng. Mana di RW masalah mobil dipermasalahkeun. Bawa mobil kotor mah ka Steam. Gak ada PSBB, gak ada lockdown. Bagi gua duit gampang, tapi duit rakyat. Ah, pokok-pokok na sawah mah. Pikiran aing teh rati isi. Neangan duit, kudu duit. Neangan gadag kudu nyogok gitu. Bila luhur korupsi di. Iya. Korupsi di. Ibarat rezeki. Mal kamana jig sia teh. Asupna ti dieu. Mal mungkin kaluarna ti dieu. Kodong, dengekeun aing ngomong teh. Dengekeun sia teh aing teh keur ngabahas tentang rezeki. Eta naon kos si Iteung sia teh. Kalewasin gondrong.
aing pana aing. Sampurasun. Kabeh. Apa kabar pengangguran? Pengangguran? Pengangguran. Pijit. Oh, siapa dia bilang wajib. Wajit, susuk pijit. Bukan. Oh, pijit ajang sia teh. Pijit lah. Geus di mana dud mana? Kudu bilang. Asa gaya kieu ieu. Wah, jelas. Oke, tapi nya ngelamar kerja biasa. Hebat anjir. Kurang teh geus ngalamar gawe, wih, ka pabrik mobil. Pabrik mobil. Heeh. Diterima teh. Diterima, nalurana mung. Terus pabrik naon deui? Pabrik kue Ali. Diterima. Henteu. Nah, Teu bisa urangna tuh. gelok asa mah. Kubrak pabrik naon? Aing teh diterima, aing teh ngalamar ke itu ka dieu. Datang ke pabrik ieu kudu make duit. Datang ke pabrik ieu kudu sagala nyogok ku ayeuna mah zaman kiwari mah ieu. Sebenarnya mah rong kieu. Pigarageun teh loba itu sebenarnya mah. Lah ditu mafia. Lah dia mafia. Rakyat letik mah kurceurik anjing teh. Tah sarua anu di tukang ge ieu mafia di sarua. 11 12. Rong. Zaman kiwari mah lain hese pigarageun mah loba. Kan piduiteun menjadi duit hese. Lalu sebenarnya kumaha ieu teh pagawean teh sok jelaskeun. Heeh, tadi teh kan ngamuk teh jeung bangus. Jadi kieu Rom. Urang teh nyeun lamaran ieu teh ku duit ieu teh. Tuluy ke polisi urang teh nyeun SKCK. Ditarimahan teu lamaran urang teh. Anger we, duit keluar ditarimahan teu. Urang jauh we anjing ditarima teh. Polisi aing mah teu katarima. Aing teh yang kadang butuh nawa aing teh. Ayo ngamuk goblok. Wis beres can, ngamuk na ai. Halah. Bayi bagong kunaon? Bisa. Pusing enak mah puyeng. Kurangan duit. Oh, Jelas atuh eta mah. Palai anjay. Woi. Kabaran si RT. Mana teh sumbangan teh? Siap ku diceng-ceng wae heuh. Nyaho butuh kieu aing cetak. Hei, pembagian sudah merata sama yang membutuhkan. Jadi, supaya tidak ada kecemburuan sosial, semua sudah dibagi rata. Oke? Oke. Lebok cuma lebok ku sia goblok heuh. Oh, Terus acan ka aing mah. dengarkan kawan. Kau do apa ngomongnya ngegas? Naon goblok? Ari maneh pakat RT goblok. Cing balik yang hareupeun warga ieu teh rakyat ieu teh. Ayo. Yuk, juragan cerot, karengnya jadi deg-deg. Aing teu ngalatih ka sia-sia. Ngomong ke didengar-dengar teh anjing setan goblok. Cahaya bilang cara si ada lonok, ha? Anu ngomong ada adik ngerasa Iron Man. Caduk teh anjing tah. Udah, bisa yang anjing. Kan aing mah teu motivasi cerot. Diuk sia. Unyang anjing bukan bagong kabeh. Iron Man caduk. Oda ding. Heuh tah. Buatan kolot dewek. Cimplung. Rasanya seperti makan setan. Ganeng, sia gondrong. Tong ngomong kasar, sultan setan anjing. Ganeng goblok. Gane sia, punya anjing bukan bagong. Kusik, duduk setan. Mesti kata dari ngomong kasar teh, wah, ini dapat masih ustaz. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju ngabahas naon itu keluarga? Mendingan kadang kalebet. Bari kadang eta nih aduh cariosan aduh meni sae nya di kebun binatang. Aduh ini resep gitu nya. Terus abi Pak Ustad, ieu mah nyarios anjing mah si godeblak. Terus abi kita tos emang si juragan. Tos ku kaula di naon? Dijelaskeun salaresna.
Punya pemana. Lain abi Pak Ustad. Punya stad si kode blak. Sanes. Tos mau beres-beres. Pemana dia juragannya. Cik sumpah pajengan abi mah bade jujur ieu mah. Anu nyebatkeun goblok si ieu, anu nyebatkeun anjing si ieu. Tah hiji deui pajengan anu nyebatkeun cimplung rasa setan si eta tah. Lihat teh nanaon aing hendak duduk aing. Gerak teuing kolak ketika kepancing emosi kieu. Aduh, kira-kira Ustaz, puntennya eta orang kali batur pekedah dikit gitu. Apunten rarasan teh. Bawa boga anu di imah berbulu. Ustad, pulan Raji. Abi mah bingung. Aku zaman ayeuna mah ningan nyarios kasar teh malah diaspirasi. Malah diaspirasi. Apresiasi budan. Naon sia juragan tukang korupsi duit rakyat. Cedot. Emang kasar nu kumaha teh Rayi? Anu kieu taning pajengan. Cobi. Oh tadi mah oleh rasana anjing. Ikan hiu makan oning. Tomat. Makan tomat goblok. Anu eta ning. Mata kitu ke beureun saking kunggeuna atuh. Aku lagi beuki ari odading jeung tomat teh mah. Ledok. Itu make goblok, kembae batur mah dangeuna. Berarti urang ge Pak Ustad erek pamerkeun cimplung kolot urang anu rasana rasa setan. Mangga. Berarti cimplung anu menang buatan kolot urang oge rasa setan ngeunah. Apa da can ngasaan kula mah? Kieu dulu no. Action. Senyaho teh ada lono. Nyaho aing mah. Buraong majarkeun yang lebok odading jadi Iron Man cenah. Oh, dipugum mas cimplung Mas dah. cimplung. Rasa buatan dia. Terus ada anjing setan. Action. Goblok-goblok yang kakan ku aing. Action. Goblok lebok ku aing anjing. Action. Aing teh butuh teori, aing mah materi ku zaman ayeuna mah. Aing Teori waduh praktek we se mah. Salah omongan-omongan palsu ah. Ya. Action. 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 Iya ya, pantesan genteng kobong. Iya ya.